Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun parantos ngeresakeun sindang manawi katampi mangga simkuring seja nyarioskeun salesewes pidangan urang Sunda. Insyaallah simkuring bade nyarioskeun hiji dongeng anu dicandak di zaman Gorombolan. Ieu dongeng teh karya salah sawios pengarang nu kakoncara di Jawa Barat, Nana Suhanadia. Hatur nuhun ka saderek Nana Suhanadia. Judulna Lembur Taringgul Diduruk Gorombolan. Sateacana simkuring medar lalakon Lembur Taringgul Diduruk Gorombolan karya saderek Nana Suhanadia, simkuring bade ngadugikeun sabaraha hal. Nu kahiji bilih aya nami tempat antara pinusanesna nu kasebat dina carios engke, ieu teh mung saukur ilustrasi ti pangarang. Janten teu ngamaksa dikasih A, si B sareng sajabina. Anu kadua, lembur taringgul wargi nyaeta salah sawios lembur di Jawa Barat. Taringgul kapungkur teh numutkeun katerangan mah nyaeta taringgul nu masih keneh teu acan dimekarkeun. Wewengkon eta teh pernahna di Kacamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Mitra Tatar Sunda Jawa Barat, urang uninga kana kecap Gorombolan. Gorombolan tehnya eta salah sahiji komplotan nu sering disebutkeun dina sajarah kontra jeung TNI atawa Tentara Nasional Indonesia oge cenah sok ngarugikeun rahayat. Dina carios ieu wargi, sok sanajan Gorombolan teh cenah sok kejem, kawilang telonges umumna karahayat, tapi karahayat nu ngagaduhan profesi guru mah cenah rada segen. Malahan lamun aya bobogana atawa bandana guru, upamina bumi guru anu sok disebatkeun itu bumi juragan guru wargi. Lantaran meureun wargi ari ngaguna sika jeung ngaganggu guru mah maranehna teh teu wanieun. Bisikeun aku supata mungkin bae. Lantaran anak-anakna ge pastina ku maranehna di antara komplotan Gorombolan pasti loba nu nyakolakeun budak-budakna ka sakola dasar atau sakola rakyat zaman harita wargi. Kocap kata tulikeun hiji komplotan Gorombolan nu disebat ku pangarang nyaeta di wewengkon Purwakarta di lembur taringgul. Biasana sok ngalakukeun sarupa konsinyir atanapi sarupa penelitian, utama nama ka warga-warga nu datang ka eta lembur. Sok ditanya, sok diroris. Dina hiji mangsa wargi, lalakon dina ieu carios salah sawiosna nyaeta paguru tanu. Paguru tanu nyaeta guru sakola di wewengkon lembur taringgul jeung sabudeureunana. Tapi inyana teh mangrupa guru tamu anu pindah ti wilayah sejen, nyaeta pindahan ti wewengkon Karawang Jawa Barat. Gegedug Gorombolan anu ngaranna Ahmad, anu cenah kasebut urang pamundayan asli, barang papanggih jeung paguru tanu manehna teh teu apaleun ka paguru tanu. Anjeun ti mana? Anjeun ti mana kisanak? Kitu pananya Ahmad
nu disebut gegedu gerombolan di wewengkon Lembur Taringgul. Abdi kawit mah di Karawang. Abdi janten guru ditugaskeun ka Kacamatan Wanayasa di wewengkon ieu wilayah Purwakarta. Oh, kitunya. Muhun. Abdi ditempatkeun di desa nyaeta Desa Pamundayan. Ceuk paguru tanu ngaku terus terang ka pimpinan gorombolan. Sugan bae cenah jadi sababiah bisa nyalametkeun dirina tina katelengesan gorombolan. Anu cenah ceuk beja balarea, lamun paamprok pabeberang jeung gorombolan, tong ieuh dipiharep salamet diri. Sabab bisi comel, bebeja ke tentara, ku gorombolan teh sok langsung dipateni. Buktina cenah basa maonas urang campaka Cisuruh. Kalayan digendeng ku opatan, oge jeung anakna, rejeung dulurna anu tas iang beas jeung gula ti wewengkon Cijangkar. Di tengah leuweung datar, patepung jeung rombongan gorombolan, anu maranehna teh rek pindah tempat. Kalayan teu tatanya deui, maonas jeung anakna oge dulurna ku gorombolan opatanana dipateni. Maonas jeung dulurna perlaya di eta patempatan. Ngan saurang salamet teh nyaeta anak maonas anu ngaran Amri. Wargi, padahal sarua bae Amri oge cenah dipencit kuriling. Masya Allah. Mung Gusti Allah masih nang tayungan ka eta nu ngaranna Amri. Inget kana eta carita, guru tanu dina jolo hatena inya nangadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Duh Gusti, ya Rabbana, Gusti abdi sadaya. Abdi sareng pun bojo. Mugi-mugi ditang tayungan ku Gusti. Ka Gusti abdi sadaya nyanggakeun badan sakujur. Duh Gusti, tulungan abdi sadaya. Kitu garentosna hate guru tanu sasambat ka Allah Subhanahu wa taala numur beng alam. Oh, anjeun teh gurunya. Paingan atuh kuring teu wau hari pindahan di daerah Karawang mah. Nya sok atuh rek mulang mah. Jung. Hampurannya. Hampura sekali deui Pak Guru. Ku kuring anjeun dicegat. Kitu ceuk pimpinan gorombolan teh bari ngajak sasalaman ka guru tanu. Terus wae teh gorombolan teh ngodok pesa kampretna. Ku siwal ngaluarkeun carecet bodas. Tah, ieu teh kuring Pak Guru. Pikeun kenang-kenangan. Bisi aya anak buah kuring nu rek ngaguna sika. Ku Pak Guru tembongkeun ieu carecet ka maranehanana. Kitu ceuk pimpinan gorombolan Nunullah Ahmad wargi mulia. Pak Guru tanu rada ngarenjag oge lantaran teu boga panyangka yen kapala gorombolan teh nyarita siga kitu. Hatur nuhun atuh Bapak. Kinten-kintenan naon atuh nu kedah dipasihkeun ku abdi ka Bapak. Ceuk guru tanu mani asa getihan deui. Gancang nampanan carecetna oge mani bari ngadegdeg. Entong Pak Guru. Entong masih hana naon Pak Guru. Keun bae. Ayeuna mah beral gila mulang. Bisi Pak Guru sakulawarga kaburitan di jalan. Ceuk Ahmad anu jadi gagedu gorombolan. Guru tanu meni asa ngemplong deuk dipaehan saolah-olah hirup deui. Maranehanna teh boro-boro digaradah babawaan lantaran sasatna barang bawa. Teu ditanya-tanyakeun acan. Sakedapan guru tanu wargi kada kodo kana pesakna. Gorehel inyana
manggih rokok bodas cap tambang 2 bungkus. Sor ku guru tanu dibikeun ka Ahmad. Iya teh lumayan, Bapak. Oh, naon? Iya lah, kanggo sesepeun. Oh, hatur nuhun Pak Guru. Nuhun Pak Guru. Kade hati-hati di jalan, sing sarapti. Ceuk Ahmad kepala gerombolan. Pak Guru tanu sakula warga ngaleos, bari teu weleh dodongkoan nandakeun hormat ka komplotan gerombolan, utama nama ka gegedu gerombolan nu nalah Ahmad. Dina jero hatena mah muji syukur ka Zat anu Maha Agung ka Allah Subhanahu wa taala lantaran leupas tina sagala rupa kasieun. Manehna salamet kitu deui utama nama kulawargana saralamet. Kocap kacaturkeun barang nepi ka tanjakan hiji memunggang, guru tanu ngalieuk ka tebeh katuhu. Ku inyana katingali rombongan jelema anu marake baju hideung, jumlahna teh aya puluhan, meuntasan Ciherang harus. Taksirana mah eta gerombolan teh rek parindah ka leuweung tiis atawa mungkin ka Cibatu Beula, anu berasna teh engkena ka lembur taringgul belah tonggo. Sabab leuweung anu jadi panyumputan maranehna di daerah Cikajar, cenah geus teu aman deui. Basa ngalieuk ka tebeh tukang, ka tempat urut manehna tepung jeung gerombolan. Inyana teh asa ruas kareuleuhnakeun. Kurang-kurangna lamun eueuh milik mah duka geus kumaha manehna jeung kulawarga ngan hadena bae tepung jeung gerombolan teh jeung pimpinanana. Cacakan lamun tepungna jeung anak buahna wungkul mah duka dikumahakeun mah. Cenah maongnas oge dipateni teh apanan ku anak buahna anu tolonges. Nepi ka kiwari di leuweung datar lah jadi datar onas. Meureun manehna oge saupama nepi ka hanteuna teh eta tanjakan teh bakal nalah jadi tanjakan guru tanu. Inget kadinya sadatang-datangna teh gancang guru tanu ngalaksanakeun sujud syukur kanu Maha Agung ka Allah Subhanahu wa taala. Guru tanu teu bebeja ka tetangga-tetangga nama tas manggih karuas anu pohara. Kasasaha oge inyana teh teu betus. Sasatna disidem bae bisi kapirengeun ku tentara. Kasaturkeun wargi poe geus reup-reupan, sakedeung deui tereh ka magrib. 3 budak lalaki ting kurumuy kaluar ti satukangeun sakolahan. 3 anak mawa botol minyak tanah. Papakeana sing sarwa hideung. Memang pikeun urang taringgul mah pakaian warna hideung teh geus ngabaju jadi ciri tukang tani. Jadi ayana budak tiluan make baju hideung oge teu curiga jeung teu ngeuh lamun eta budak teh ngadeuketan warung anu gebyogna geus tutup, tinggal pantona wungkul anu can ditutupkeun teh. Bu, meser lisa tanah 3 liter bu. Ceuk budak anu panggedena nyarita kanu boga warung. Tong budak teh mikeun botol nu dibawana. Ujang, keur naon loba-loba teuing heuh? Ceuk Abu Oyok bari nelok-nelok eta budak. Budak teh jumlahna 3 oge teu wawuh. Kawasna oge lain urang taringgul. Pakulizana bodas bersih. Kasebut tatangga mah jeung anu sering balanja piroko wae teu apal manehna teh. Kanggo mondok di sawah, Bu. Budak anu panggedena nembalan. Kayung yun hidup mah budak teh geus wani nalang ka kolot. Geus wani, geus bisa nalangan ka kolot. Di sawah mana Ujang? Wayah kieu geuning acan mangkat keneh bae. Cieun atuh, loba karaman. Ceuk Abu Oyok mang melangkeun ka eta budak. Abu, di sawah naon telah naonan? Naonnya sawahna teh? Budak anu panggedena nanya ka baturna.
Eta sawah cepet teuing bi. Cek budak anu ditanya ku baturna ampil poho deui manehanana teh. Padahal tadi teh geus dipapagahan saupama aya nu nanya kudu kitu ngajawabna. Dicipet teuy Ujang. Yah. Lu dengan hidup jeung saha tunggu teh. Cek Abu Oyok manehna teh tarete mani sagala ditanyakeun. Jeung bapak kuring. Budak nembalana mani elekesekeng hayang geura mangkat. Ngan anu boga warung tatanya bae wargi. Nah, Ujang, hayo atuh geura marangkat jung. Kadi hati-hati di jalanannya. Cing caring pageukang cing tarakti. Jung. Mengpengsan poe pisan. Ceuk Abu Oyok bari nyerangkeun barudak anu mareuntas jalan gede ka tebeh kulonkeun. Kocap su barudak anu tiluan teh kaburuan sakola. Maranehna malipir kagigireun sakolahan anu didinya teh jigana mah padanu mancen tugas. Kabelah ti kaler wargi barudak teh. Terus mubus kanu bala anu rembet kurungkun saliara jeung bala kacida. Dininya geus ditungguan ku babaturana jeung balad-baladna. Tete loloba budak teh. Tanggeus barudak mangkat, Ambu Oyok anu boga warung ngarasa heran. Dina pikiranna naha budak naon wayah kiwari salah sapsulusup kanu rembet jeung leuweung nu tara disorang ku jelema. Leuweung geledegan meureun wargi ganggong si maganggong. Boro-boro geus burit. Dalah beurang keneh oge geus tara aya jelema nu wani kumelendang ka daerah eta. Sabab cenah lobakeun eta tempat teh aya sirah cai anu geueuman pika keungeun. Disebutna teh Cipeuteui. Ceuk anu sok ngawenehan mah atawa anu sok ngawenehankeun mah dipalebah dinya teh sok aya oray sagede tangkal jambe dina sirahna cai eta teh. Tangtuna oge lain saoray-orayna. Aya oge cenah anu sok ngawenehankeun. Dina sirah cai teh loba oray hideung leutik sagede-gede curug. Ngampar minuhan sirah cai aya ratusna. Meureun lain saoray-orayna wargi eta oge. Da puguh di sakola ka kulonkeun mah tempat teh kacida sanget keneh. Bareta oge kungsi aya nu nyieun imah ka kalereun sakola. Unggal peuting cenah sok aya anu hideung-hideung sarupaning oray anu sok asup ka jero imah sabab tempatna masih geueuman jeung cara neom keneh deui. Ari budak anu tiluan tadi anak jelema lain. Geuning pating laleos kalebah tukangeun sekolahan. Anu berasna teh kadituna teh kasirah cai Cipeuteui. Moal kitu eta teh anak-anak komplotan gorombolan. Palang siang barudak teh ditahan ku gorombolan. Kitu ceuk pamikir si Bibi Oyok. Inget kapalolah dinya. Sabada salat maghrib, salakina Ambu Oyok gancang nempungan RT jeung tokoh-tokoh pamuda di eta lembur. Kalayan satalabasna dicaritakeun sagala rupa naon nu geus kaalaman ku manehanana. Bisinya gorombolan anu boga paniatan teu hade peuting eta ka warga lembur. Tentara anu aya di pos penjagaan narima laporan kitu teh teu tatapasini deui wargi. Sagancangna marentahkeun ka anggotana. OKD oge jeung ka para pamuda lembur Taringgul. Sangkan sakabeh siap-siap ngajaga lembur. Ronda disiapkeun di unggal gardu. Tentara jeung OKD samaksa maranggul bedil. Bisi nya rek aya serangan ti gorombolan. Kacaturkeun kira tabu salapan peuting. Di pasir Cariu aya kokolenyayan cahaya baterai di senter-senterkeun ka palobah luhur. Para pamuda anu keur sayaga ngajaga lembur birat lalumpatan muru ka kampung pentas. Tentara, OKD, jeung para pemuda samiuk deuk megat gorombolan di tenjo laut. Kabeneran cenah harita teh keur usum halodo panjang.
Atuh anu keur megat gorombolan teh sabatae ngaderepong nyaeta dina kotakan garing. Aya oge sawarehna anu dina solokan garing di sisi jalan. Sararea siap sayaga tempur pikeun nyegah sangkan gorombolan henteu asup ka lembur. Sabab lamun asup ka lembur, tentara ngarasa hariwang. Boh bisi aya rahayat pelemburan anu jadi korban katalengesan maranehanana. Matak para tentara okade oge para pamuda ngahaja ditakul di kampung pentas. Tapi da gorombolan oge lain jelema barodo. Cahaya sumirat tina batre nu aya di pasir Cariu. Eta mah sakadar panipuan bungkul. Sasatna ngalejokeun ngahaja sangkan tentara jeung okade maranehna teh maruru ka pasir Cariu. Ari geus ditinggalkeun ku nu ngajagana mah gorombolan teh deuk asup ti belah kulon jeung belah kidul, nyatana deuk asup ti kampung Karajaan Girang. Gorombolan jongjon ngadurukan imah wargi. Da puguh lembur geus kosong malongpong ditinggalkeun ku nu ngajagana anu muru ka belah wetan ka kampung pentas. Jelema-jelema pangeusi lembur ting baretek lalumpatan muru panyumputan anu geus biasa anu geus disiapkeun. Aya warga anu nyumput di pipir imah. Aya oge nu nyumput ka kebon kopi. Aya oge anu kana lombang jarian pamiceunan runtah. Lantaran dalaleumpeur teh ada puguh gorombolan geus aya di tengah pilemburan. Atuh puguh loba jelema anu cilaka ku pola soranganana. Aya nu kacuga ku beling wargi. Aya nu misalah. Malahan aya oge anu kacuga ku gegeuleuh jelema. Bari sagala rupa oge geus eueuh anu dirasa anu penting. Salamet jiwa eta anu pangpentingna. Oge kulawargana disalametkeun. Kadenge anu ngadurukan imah teh barudak wungkul wargi. Sabab kaciri dina areak-eakanana. Bari nembangkeun lagu Halo-Halo Bandung. Masya Allah. Kacatulkeun wargi anu pangheulana duduk teh imah lurah. Lantaran bongan cenah. Imah lurah masuk jadi pamungpungan atau panampungan tentara. Semah ti mana ti mendi datangna teh ka imah lurah lembur Taringgul. Wargi lembur Taringgul ngabla-bla kahuruan seuneu mani beureum dina saluhureun lembur Taringgul. Disagideungeun eta kadenge ti kajauhan lamun ku urang di tengah-tengah ti pasir wargi. Salian ti silalatu kala luhur ngarampung wargi ka bawa angin. Oge ka pireng sora dar-der-dor tembakan. Jika nama eta tembakan teh dibekaskeun ku komplotan gorombolan di lembur Taringgul. Tuh oi, anu yumput ngarungkun saliara tuh. Katempo oi, si dia oi. Lamun diberi lu teh ngeunah naker jana mah. Bari balawar maledog ku batu. Sora bedil anu dibekaskeun ku gerombolan maniting borobot wargi pacampur jeung sora awi kabeulem. Lembur Taringgul geus jadi lautan seuneu. Kocap waruhung Bah Oyo anu anyar balanja tadi beurang diduruk ku gerombolan. Rum minyak tanah ting beledug baritu. Seuneuna mumbul ka belah luhur nyaangan lembur Taringgul.
Lembur anu poek mongkleng geus salin rupa jadi ngebrak cahaya ku cahaya seuneu tina imah anu kahuruan. Tentara, OKD, jeung para pamuda anu keur aya di kampung pentas boro-boro wani nyerang, malah kalah gempeur teu puguh. Ngadeg-deg kapiheulaan Kasima, caricing bae inyana teh nyarempot dina panyumputan sewang-sewangan. Sabab ngaringkang saeutik oge kalangkangna bakal tembres ti kajauhan. Awewe, lalaki, kolot, budak geus eueuh anu cicing di imahna, sarerea nyilib sarerea indit. Imah pantona ngemplong teu dikuncian. Atuh gerombolan jadi sabat hae. Jongjon komplotan gerombolan arasup ka unggal imah nyokotan kadaharan bawon balik. Aya nu nyokot hayam, beas, duit, malah aya nu nyokot papakean oge aya wargi. Ari geus carokot mah barang-barangna teh hur minyak tanah teh diawurkeun. Sut disundut. Atuh babari ngabelah-belahna seuneu teh. Warung-warung anu aya di sisi jalan anu kaliwatan ku gerombolan dibongkar pantona. Dibawaan barang-barangna. Gerombolan geus teu inget kana tujuan awalna. Cenah yang ngadegkeun nagara anu didasarkeun kana hukum Islam. Tapi eta gerombolan geus jadi sarupa tukang rampok anu make kedok agama. Geus mengpar tina cita-cita imam besarna. Tentara jeung OKD anu keur nyegat gerombolan di tenjo laut. Tibang bareuheudeun wargi. Teu loba anu bisa dipigawe ku ari nyana. Kasima wae ku seuneu anu keur ngababelah ngempur hurung ukur bisa nempokeun ti kaanggangan. Rek diserang di jorag kalembur anu keur ngabelah-belah jadi lautan seuneu. Eueuh hartina cenah mah. Melangkara hayat sok sieun pelor salah sasaran, kitu oge alasanna. Leuheung basa ari keuna ka gorombolan mah. Ari ka rakyat nu teu tuah teu dosa, karunya teuing rahayat. Tungtung nama wargi. OKD oge jadi kalah nyempod bari ngadareg-deg. Rek dilawanan sarua jeung sosoroh kojor nyebakeun jiwa raga. Sanajan didagdag diusir oge gerombolan teh geus ngawasa lembur taringgul. Angger moal mangkat tapi bakal ragot tempur padungdung patutunggalan. Sakuliah lembur jadi caang siga tibeurang ngeberak. Gerombolan ngaberebet-berebetkeun bedilna ka unggal tempat. Dar der dor sora bedil gerombolan. Tapi can kapireng sora bedil ti TNI atawa OKD wargin mulia. Saupama anu kalangkang kolongkong teh geuleuh ismoal salah deui. Bakal jadi korban timah panasna gorombolan. Rahayat anu pada nyarumput mungkin ngarasa teu aman bae wargi. Sabab panyumputana geus katingker ku cahaya seuneu anu mungkin dilatih sorana pating beletokna awi. Anu kabeuleum teh makin atra bae makin rame saheng. Kacaturukeun tengah peuting. Ting beletokna sora awi anu kabeuleum mimiti jempling. Sora dar-dor bedil anu dibekaskeun ku gerombolan geus ngajauhan. Maju ka tebeh kidulkeun sakumaha mimiti datangna tadi. Wargi nu mulia, kira kasubuhnakeun rahayat anu pada nyarumput dina panyumputan sewang-sewangan mimiti sapsup arasup deui ka imahna masing-masing. Iwal ti anu imahna diduruk ku gerombolan ngan tibang yang cerikan ruhak anu masih kena burahai beureum ngempur imahna jadi korban katalangesan gerombolan. 2 kali lembur taringgul ngalaman diduruk ku gerombolan teh.
Ti heula nyaeta basa zaman Walanda tahun 1850-an. Sapedah aya Walanda anu dipaehan ku para pajoang di wewengkon Rancadarah. Di partaina teh lain ku bedil tapi ku bedog cenah mah. Matak nyangkana teh ku rahayat. Kiwari diduruk deui ku gerombolan tahun 1860-an. Pedah rahayat geus loba nu teu taat ka maranehna, kitu cenah wargi. Sanggeus beurang kanyahoan yen aya saurang korban. Hiji istri keur meujeunna bulan alaeun wargi nu mulia. Dasar papasten kudu kitu jadina. Sabot Yongjon nyumput jeung kolot-kolotna kalah hayoh meuntas jalan, nyampeurkeun salakina nu cenah aya di kebon kopi. Teu nyalahan deui. Dor pelor gorombolan nenggel pisan kana beuheungna. Kongkorongna oge tangka nepi ka pegat wargi nu mulia. Mingkin beurang jalema mingkin ngalaliud ningalikeun imah anu ngeluun tinggal lebuna. Sawarehna boga imah ceurik ngabangini. Lantaran panyicingan manehanana geus jadi lebu, geus jadi luhak. Pangurus ti kacamatan jeung ti kabupaten mimiti dararatang ka lembur. Imah nu diduruk ku gerombolan kabehna teh aya 74 imah wargi. Ngan imah guru anu salamet teh. Kabeh imah guru teu digunasika ku gerombolan. Boh guru teh mancen tugas di sakola rakyat, boh guru ngaji saralamet. Hiji oge saya anu diduruk ku gerombolan. Sababarna oge boga hiji kayakinan jiga nama wargi. Lamun ngagunasika guru, eta hartina bakal manggih cilaka atawa pancabaya. Sararea pada sieun disupata ku guru mah. Jeung kenging babendon ti Maha Kawasa ti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran guru mah sarua jeung kolot sorangan. Lamun disapa ku guru bisa mati tak. Ngajan guru mangsa harita kahirupana hirup teu paeh teu hos tapi bagjana luar biasa. Jalma-jalma jahat oge ka guru mah daek hormat tilawat. Kawas gorombolan imah guru teh diliwat. Nyebutna oge imah juragan guru. Para wargi nu mulia. Padahal ku guru-guru oge. Lampah jahat jeung basila teh teu diajarkeun ieuh di sakolaan. Eta mah meureun mareunangna sorangan bae. Matak di yaumal qiyamah oge engke tanggung jawabna masing-masing guru mah moal kababawa. Kawas korupsi. Sanajan taya guruna tapi loba baladna. Badis bae gorombolan nu ngarampogan duit rahayat. Matak hese dibasmina kitu saur pangarang wargi. Lantaran jelemana geus taya ka era jeung geus eueuh kasieun ku Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala nu magagah perkasa nu murbeng alam. Anu ngawasa satung kebing alam. Bakal leungit korupsi lamun alam dunya geus ganti Allah kon jiga nama wargi. Wallahu a'lam bimurad. Cag mitra Sunda. Hatur nuhun sareng hapunten nu disejatina samudaya kalopatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.